Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui sok sana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna kok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-17 na urang medar deui hanca dongeng si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu darah. Para mitra kaum dangu sadayana eta jalma anu tiluan sanggeus ngadenge eta ngaran si Kamileung. Dak dumadak diri ibarat anu leuleus sieun anu kacida pisan sieun. Sabab manehna geus apal yen jalma anu ngaran si Kamileung teh hiji jawarangora anu memang ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Nu antukna eta jalma anu tiluan tapi kakendararkuna lantaran ngarasa yen dirina naon lamun dibener-bener dibandingkeun jeung si Kamileung. Aduh, Jang. Hapunten Mamang teh yeuh. Ah, nah teuing maneh kocok naon teh ari tadi maneh kot sigan heueuh aya-ayana piranan ngadenge ngaran uing maneh langsung da lulus. Sok kitu teh kabiasaanana. Aduh, ampun Jang. Hapunten we Mamang teh tos lepat. Lepat kacida. Geus bae teu naon lah. Anu penting mah ayeuna uing geus dahar kudu bade bayana kudu dibayar yeuh. Tenang Jang. Aduh, hapunten Jang. Mang, sabaraha diurut dahar teh? Geus teu kudu. Nah, da uing ge mawa duit mah. Moal minta ka maneh bari juga balik pokona mah ini. Bayar udah kasih Mamang tah. Eta jalma anu tiluan ditahindit ku si Kamileung rek mayar teh diulah. Urut bararang dahar manehanana cereng dibayar. Ting sabaraha ngan anu jelas manehanana mayar weh ka tukang warung. Buru-buru manehna ngareos ararinit. Bari jeung rarempodan sok sieun kumaha onam si Kamileung. Beungkeun bager nya si Kamileung urang init weh. Sararean we di warung neuteup ka si Kamileung ka asup tukang dagang. Pok tukang dagang harita ngomong. Janten ujang teh nu nami si Kamileung teh ya. Oh, Mang si Kamileung uing teh. Aduh, kakaraku nami na oge nguping nami na eta para karaman teh geuningan geus kalalabur Jang. Oh, uing atuh Mang aneh uing mah aya naonan ngaran uing teh nya. Ya lain ku nami na Jang. Ku pangawasa ujang anu ngagaduhan ilmu panemu jampe pamake. Aji kasakten anu hebat anu ngajadikeun para karaman gimir panginten Jang. Ah, da uing mah teu boga naon, Mang. Teu boga ilmu panemu jampe pamake. Lamun ilmu paragi sare mah boga we meureunana. Ah. Yang geus atuh Mang uing sabarahaeun ya. Teu kada ujang wios. Teu wios teu kada. Da uing merek mayar man lain rek menta da uing lain karaman. Aduh Jang. Ku kadongkapan ujang kadege Mamang geus kanuhunkeun. Teu kada wios Mamang ridho lillahi taala sanos bade tamidi oge sok mangga. Anya tuh mah kitu mah nya uing nganuhunkeun jadi era uing euy nuntung nama duh. Si bapa anu tadi neuteub hari tengah deuketan. Punten Jang, nepangkeun. Bapa teh mah anu nami Jumali ieu teh. Jumali? Muhun Jang. Laras ujang teh anu nami Kamileung. Nya lamun dipercaya mah nya Mang uing teh nu ngaran Kamileung. Emang kunaon kitu Mang? Kieu Jang, manawa sarang manawi atuh. Ujang tiasa pangnyareatankeun pun bojo ieu teh. Emang kunaon Mang pamajikan teh? Pugu ge nya saur anu ngartos mah cenah. Pamajikan nya pun bojo teh. Kaeuntrepan tapi. Kaeuntrepan? Kaeuntrepan naon? Ya saur anu nyarios mah cenah Mamang tos tataros cenah aya nu Noel. Nu Noel? Rupa-rupa eta tukang anu nanya neh nya kasaha atuh tatanya teh mah mangke jeung aya nu Noel sagala rupa lain obaran atuh. Nya kitu Pugu Jang. Parantos dicobian ku anjeunna teh tapi dah heueuh. Ah kalah ka ngamuk we nu puguhna mah Jang. Oh kitu. Emang di mana gitu Mang teh? Jaket Jang ujang. Tuh paling di itu we lurus ke dia mah lempeng. Ya Mamang teh punten pada ngaganggu we ka ujang. Mudah-mudahan we
Kutepangna sareng Ujang pun bojo tiasa damang di sabihara-bihari. Punten we pangjareatkeun kitu Jang. Ya insyaallah lamun percaya maka uing tapi dah heueuh mang uing maka sebutna uing berarti boga nanaon atuh. Teu ngarti kana masalah ilmu kanu kararitu. Tapi dah keun bae mang. Uing baik pangmentakeun we kanu maha kawasa mudah-mudahan pamajikan mamang teh sing disehatkeun disijag-jagkeun deui nya. Amin. Supados teu lamiting atuh Jang mah atuh urang ka bumi karorompok mamang atuh. Nya ayo atuh mang ayo. Sanggeus puguh kitu mah. Si Kamileung pamitan kasararian we di dinya. Nu saterusna si Kamileung init ninggalkeun eta pitempatan pikeun nuju ka imahna si Mamang dibarengan ku si Mamangna. Si Mamang anu dibarengan ku dua babaturanana harita hayang nyaho meureunna kumaha ketakna si Kamileung dina ngubaran pamajikanna si Mamang. Mang Jumali. Kumaha pun. Lain eta teh mimitinan teh kumaha geuning seuceu teh kod bisa kitu geuning. Nya teu inget bapuguh gue. Tengah poe harita teh balik gawe. Nya ti sawah. Ai Mamang mah terus naon ngaranna terus ngarit. Ya pamajikan mah mandi di sumur di dinya tengah pas tengah poe na teh. Nari balik ka imah da walah waheuleuf atuh. Memang geus lila kitu mang. Saya samingona Jang. Lamun wengi teh siga anu tiris lagi Jang. Oh kitu heujakeun meh tuh kurang we. Engke urang sareantan kumaha we urang pangmentakeun kana maha kawasanya. Da urang mah panan lial ti kamanehanana kamantena urang mah nyageur ke mentah yang menta cager menta ieu teh oge da angger manehanana. Anu baris nyageurkeun nomornya amangnya. Ya kitu teh Jang mun. Tah ieu Jang rombong Mamang teh. Geuning gede mang. Ya kitu we Jang lah. Mangga kalebat mangga. Harita eta Mang Jumali mukakeun panto. Katingali di imah anak-anakna. Mang Jumali geus dewasa geus rarobah tangga kan geus ngarariung wae di dinya. Sabab ngadenge indung anu gergering mah nyetang tuh we anak dararatang. Pas datang Mang Jumali indungna ari anu teh pamajikanna harita nyarenge. Panonna mun diseukeutna karana neuteub ka Mang Jumali. Ret ka Mang Jumali, ret deui ka si Kamileung. Parang neuteub ka si Kamileung panonna mereka teka tingali siga nu sinaran. Heh. Bapengok. Naon sia ka dieu? Cek pamajikan Mang Jumali ujug-ujug nyarekan ka si Kamileung. Lak-lak dasar cepating cek paribasana. Beka nyebut bengok segala rupa. Si Kamileung anu dicarekan ku tiba nyengir we harita. Teu hayang males nyarekan. Heuh, ieu mah bener jiga nama Mamang euy. Cek si Kamileung. Bener naon mah Jang? Nya benerna ieu mah katarumpangan jiga nama ieu. Si Kamileung ngadeuketan eta Ceunining ngaranna teh. Ngadeuketan Ceunining anu bukna acak-acakan. Panonna anu neuteub seukeut harita ka si Kamileung. Cengkat tina sarena anu tadi ngalempreh teh. Barang ningali si Kamileung mah buburingas na keranan. Rek naon siapa nih? Dalam masih ka cucu kawas kira datang ka dieu. Hah? Ini di dieu tempat. Nah, make jeung titah ini sagala amon, make jeung nitah ini ada koge maneh ini ti dieu nah, make jeung numpakan jelema batur ieu teh. Ene mah kieu we. Nah, maneh rek indit tina awakna ieu ngaranna teh Mang? Ngaranna teh Manining gitu teh. Manining? Lain Manining. Oh, eta Banos? Lain Jang, Manining we ieu mah. Oh, bukan teh Manining Banos. Lain. Maneh nyingkah samemeh ku aing di Rogala. Ayo. Sok ayeuna mending pasrah nyingkah atawa mending kena aing nyieun tindakan ka maneh. Urang ajar. Sangaran lanjeun. Teu kudu nyaho ngaran uing rahasia. Geus we. Ieu kaluar tina awakna Ceunining karunya. Jalma teu tua teu dosa make jeung dicicingan ku maneh segala panahan kepentingan maneh coba.
kepentingan aing. Sebenarnya aku lagi sebuah kepentingan. Yang ku lantaran ieu cempelak manusia teh. Maka jeung ku coba kecebuk di tempat aing segala rupa. Ngeganggu karena kehidupan aing. Dengekin aing. Maneh sok nyalahkeun wae manusia padahal maneh sorangan anu teu kaciri ku manusia. Coba maneh kanyahoan ku manusia, aya jirimna, aya ituna, aya ieuna. Nah, maneh make jeung teu nempokeun jirim atuh ka manusia. Ya, manusia mah teu apaleun. Lamun apaleun mah manusia meureun sisinglar heula itu jeung ieuna teh ya. Ulah loba omong sia. Sia datang ke direk naon? Nyawing marek nulungan ceneuning. Anu geus diasupan ku maneh. Ngeunah anjeunnya. Rek ngusir aing tina awakna ieu manusia. Ieu manusia trek dibawa ku aing. Arek dibawa. Ek dibawa ka mana sia ku sia teh? Ieu manusia rek dibawa ke alam aing. Sok bawa ieu manusia. Lamun alam maneh ku aing moal diacak-acak, lamun hayang diacak-acak. Geus tong loba omong, kaluar ayeuna moal. Moal. Arek keluar moal sakali deui. Moal. 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 Kunaon make jeung moal sagala? Anu penting mah moal. Lamun kitu, ayeuna sakali diuing rek ngomong ka maneh. Hampura bisi uing kareleuwihan ka maneh. Sabab maneh anu geus ngaganggu ieu ceunining. Jadi wayahna lamun maneh ngarasa peulih tur ngarasa nyeri awak maneh. Cek si Kamileung harita bari corelat si Kamileung harita ngacorelat awakna sakolebat geus nempel dina pelebah tongongna ceunining. Ceunining balang harita ditempelan tonggongan cerit, harita ceunining ngacerit nepikakeun kukurayeun sagala rupana. Radug harita katingali aya hasip anu mumbul ka luhur. Bari kakorowok jejeritan nyebutkeun ampun sagala rupa. Sanggeus puguh kitu mah teu sakara-kara. Ceunining anu ngalempreh harita ngagoler deui. Kulisik ceunining harita ngulisik. Ma. Cek anakna harita. Naon sih? Ma di mana ieu teh? Cek ceunining harita beureut tereret. Sararea ngarasa bunga, sararea ngarasa bagja atau lantaran ceunining anu hese dikaluarkeun anakku ustad ku itu ku ieu teu bisa, tapi ayeuna sakolebat. Ku si Kamileung kur tiba ditempelan pelebah tongongna anu ngaganggu harita kabur init ninggalkeun eta pitempatan. Ceunining harita hudang lalaunan. Ma cicing heula. Cek ningsih anakna. Ma di mana tuh teh? Harmat teh ka mana-mana jadi imah. Oh, teh geuning loba jelema. Cek manining harita. Mah teh geus kasupan. Geus katempelan makhluk halus mah makhluk gaib. Cek ningsih ngajelaskeun. Ceunining harita ngahulang melantaran manehna teu ngarasa itu teu ngarasa naon. Ngan anu karasa teh awakna we sacara rangkeul. Katempelan makhluk gaib. Nah, mah geuning teu ngarasakeun. Cek Cinining. Ning. Ingat ka Akang? Jumali. Syukur. Ning, maneh teh nya katempelan ku hiji makhluk lantaran maneh pernah mani dina waktu tengah poe di hiji sumur teh di deukeut naon ngaranna teh di deukeut sawah. Nepi ka nempel kana awak maneh milu ka dieu. Tah ku kituna Bapak geus ngubar ngaberkeun maneh ka mana tapi nya heuh. Teu daek we beunang nu asup kana awak maneh bandalna keranan. Tapi yeuh sarehatna ku ayeuna Jang Kamileung. Alhamdulillah ayeuna maneh bisa sadar deui, bisa normal deui. Sahabah? Sahabah? Jang Kamileung. Jang Kamileung. Nya. Uing ngaran Kamileung teh. Ret harita ceunining ngareret. Kasih Kamileung. Zaman abi teh kumaha kitu Jang Kamileung? Nya, bieu teh memang benar. Bibi teh memang katarumpangan bi,
aya nu milu kana awak bibi ngan jalamanangan makhlukna memang banel. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ayeuna kahareupna bibi oge sing apik. Udah maram ngaran-ngaran makhluk jalam anu teu kanyahoannya. Pada jelema mah model urang kieu mapan moal nyaho di mana-manana aya makhluk nu karar itu sabenerna mah disaburureun urang makhluk karar itu hungkul makhluk gaib hungkul teu katempo ku urang. Tah ti mimiti ayeuna mah boh ka saha we ieu mah mun arek ngompol mun arek mandi mun arek naon teh kudu pamit heula sagala rupana. Sabab memang kaayaanana makhluk mah memang makhluk gaib teh ciri urang mun kitu mah bungkeukan meureun nyaho. Tapi memang manehanana teh sanajan urang manusia teh nyaho ge tetep we sok ngadenda nya ngadendana teh ku cara-cara mah kieu tah. Kumaha mimitina cingan besok omongkeun. Ari teh cini ngahulang. Mun basa eta teh bibi teh di sawah jeung bapana. Bapana mah pas waktu ada teh panjang ngarit meureunnya banyak. Nya bapak ngarit. Maneh mah pan harita teh balik kan sama balik kan bebersih heula mani heula meureunan pas tengah poe. Nya nanti dinya deui asa tapi ka imah teh asa para uyang teu para ruguh. Tapi sare perasaan teh. Nah, sadar-sadarnya ayeuna we. Nya berarti samingguan meureun mah nya. Nya jang samingguan tepung ayeuna teh. Tepung kemis euy saminggu nya. Tuh. Tapi ayeuna mah alhamdulillah we nuhun pisan jangan bilang duh. Anak tuh duh niku mah teuing atuh mulang tari mana ayeuna nih. Anak mah ke jeung mulang tarima sagada uing mah mung dipulang tarima dalin uing nu nyageurkeun. Aloh nu jageurkeun mah lain uing. Anu uing mah kur sakadar nyareatan hungkul. Kan kitu we pepeujeuh ti uing teh teu ayeuna karep mudah-mudahan we sagala rupana sing diperhatikeun. Pahiji urang lamun rek nyala boh lalaki boh awewe lamun arek urang init-initan boh ka leuweung boh ka kebon boh ka mana tong poho urang teh ngadoa sabab sok sieun itu teh sok sieun ieu teh tah contohna model kieu urang teu nyaho itu teu nyaho ieu nyaho asup kana awak urang. Kadua-duana urang teh sing dileungitkeun tina lamunan-lamunan teu pararuguh kitu supaya teu gampang ka asupan makhluk-makhluk anu araraneh kitu. Intina mah urang ka mana-mana teh ulah poho kanu nyiptakeun ulah poho kanu kawasa geus we kitu ayeuna mah. Para mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus kitu si Kamileung ngobrol ngaler ngidul jeung warga urang dinya. Sarengkeun si bibi teh sakara-kara harita. Keprak-keprak jeung jadi anakna di dapur rek nyadiakeun dahar jeung sajabana sabab manehna oge karasa lapar ongko. Sanajan ceuk anakna engke deui tapi da si bibi ngarasa geus sehat jagjag teu boga panyakit naon. Kur tibah katempelan nya ari geus eueuh mah nya eueuh we kitu. Ai geus curigna geus kabur mah. Geus teu karasa naon deui kur tibah pegal-pegal saeutik. Waktu anu moe nyerelek ka sore si Kamileung jeung sakabeh keluargana si bibi harita dalahar calana teh mani ting calahak karasa nikmatna keranan musik Kamileung oge anu keur lapar ongko. Dal tadi di warung geus tapi da moyang geus lila. Antukna si Kamileung titah ngenong di dinya ku si Mamang. Teu daekeun. Rek diburuhan oge mungeun da si Kamileung lain rek usaha aja cek si Kamileung teh. Manehna rek nyebarkeun pangabisa, arek tutulung tinulung kanu ngabutuhkeun semacam ayeuna memang jalema pasti ngabutuhkeun tah kumanehna ditulungan. Nyar carana menta syariat kamanehanana tur manehna nyareatan ngadada kana maha kawasa. Alhamdulillah si Kamileung dikabul tina sagala rupa. Antukna kira-kira jam 4-an meureunnan pas sore. Tak katingali di luar geus reup-reupan. Si Kamileung harita ini tinggalkeun eta pitempatan diulah-ulah ge tetep we maksa. Si Kamileung ku teu betah sare di si bibi lantaran memang loba jelema pang-pangna mah loba awewe sanajan nya ge aya salakina pan piraku teuing kudu ngacemprak kabeh di tengah imah manehna bareng jeung anak-anak awewe mangkading loba. Nya tangtuna si Kamileung embung marasa teu genah. Ngantukna si Kamileung harita ini. Si Kamileung harita ngingkig ninggalkeun eta kampung.
mapai-mapai jalan satapak. Sanggeus rada jauh katingali panon poe anu geus asup nyelubus ke belah kulon. Nu katingali teh nyasakeunana we layung anu hibar di belah kulon ting karatip mentak endah na keranan. Kalau ngerting alabring nu kakaler nu kakidulna, neangan hakaneun pastina oge. Lalai meniting gelebar na keranan di ongko. Tinggarantung sakolepatan di tangkalan nu aya buahan. Si Kamileung anu leumpang terus ngingkig ka belah wetan. Si Kamileung anu jelas dina waktu harita ngarasa bunga sabab pangartina geus loba digunakeun teu kenulungan jalma. Alhamdulillah pangarti uing geuningan manfaat bener si Aki teh euy nitah ka dieu teh ye bae teh. Teh sia-sia uing boga pangarti aya pake nulungan bener tuh. Nganu jadi aneh teh kunaon ngaran uing jadi nyarahun batur di mana-mana jeung di daragoan deui. Bener euy. Aing kudu beuih bener-bener ieu mah yeuh ngamanfaatkeun ilmu teh. Teu sia-sia aing kudu loba berlatih we ieu mah. Ceuk si Kamileung harita anu bari leumpang. Cag urang tuna lalampahan si Kamileung. Ayeuna kacaturkeun nyaetana Diah Lopa. Diah Lopa geus sarua anu keur aya di perjalanan cengeus ngenong di imahna Ki Sumarna. Ngenong menang 3 poe meureunna Diah Lopa teh. Lantaran Diah Lopa resep kana tatamanan kana pemandangan anu aya di sisi situ nyatana situ Madur. Jadi Diah Lopa oge resepeun tur ngenong di Mbah Sumarna anu kabeneran Mbah Sumarna nyaheuna keranan ka manehna. Kamalah Mbah Sumarna teh mentong bisa macan entong ini ti dieu cenah. Lantaran abah teu boga anak tapi dalah di kumaha. Diah Lopa oge manehna keur boga tujuan nyaeta hayang ngalalana, hayang apal lemur-lemur, hayang apal daerah-daerah, hayang apal pengalaman di luaran teu. Pupeurieun di leuweung manehna teu bisa kumaha-kumaha. Kur babarengan jeung Nini Ramping we duaan anu teu nyaho itu teu nyaho ieu. Diah Lopa anu jojorelatan harita dina kaayaan peut. Sasakapeung Diah Lopa harita nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub kajauhna. Sasakapeung harita leumpang Diah Lopa tapi sakapeung deui Diah Lopa memang lumpat ngacorelat dari ibarat kilat. Para mitra kaum dangu sadayana, Diah Lopa anu terus-terusan lumpat sanggeus lumayan jauh eta lumpatna teuing geus nepi ka mana dina kaayaan peuting. Rag Diah Lopa harita eureun. Eureun di hiji pasir Diah Lopa nangtung buhukna anu panjang harita lumayan ketebak ku angin anu ngagelebuk. Diah Lopa dina hatena pok ngomong, ras inget kana omongan si Aki nyatana Aki Sumarna anu pernah ngomong yen Aki Sumarna pernah ditalukeun tur dicabut ilmu kajahatanana ku jalma anu ngaran si Kamileung. Hiji jago ngora anu memang ayeuna keur kakoncara kitu ceuk Mbah Sumarna. Diah Lopa pas inget kadinya penasaran manehna hayang neangan nu ngaran si Kamileung teh ka mana. Sabab ceuk Mbah Sumarna si Kamileung initna ti Mbah Sumarna teh kurang leuwih cenah geus aya kana samingguna leuwih. Anu hartina ayeuna lamun diitung-itung si Kamileung teh geus ngaliwatan sababaraha puluh lemur meureun kitu ceuk. Aing kunaon jadi penasaran hayang apa kana ngaran si Kamileung di mana? Kawas kumaha jelemana? Cenah jelemana teh sok loba humorna, loba eureuna. Anu teu disangka ku batur boga ilmu panemu campe pamake anu hebat. Kajida pisan penasaran aing. Cek Diah Lopa harita prigek diuk dina jukut. Puukna anu lumai harita disingkabkeun dipinahkeun ka hareup. Wanoja geulis rancunit puuh geulis we muuh nari. Lamun teh mah ayeuna ningalikeun geus mangkat kerget tina keranan ningali wanoja anu geulis harita diuk. Bari nyangeunna lamar di eta tamka di hanapeun tangkal di hiji pasir. Menang sajongjongan Diah Lopa istirahat di dinya. Tapi nu antukna Diah Lopa pas inget di si Kamileung. Manehna moal rek nya-nyakeun waktu anu antukna Diah Lopa harita notolkeun inung sukuna blesat. Diah Lopa ngablesat harita init ninggalkeun eta petempatanana. Ngagunakeun hampang raga anu geus kesop anu teh anu geus sampurna diajarkeun ku guruna Nini Ramping. Awak Diah Lopa beblesatan harita nincak dang daunan
Tapi aneh dangdauna anu ditincak sugan melai atawa ingeung. Awakna anu hampang lir ibarat kapas anu kaanginan. Harita pebelesatan tinggalkeun eta pitempatan. Di poe ka poe, ti waktu ka waktu dia lopa ngan kitu jeung kitu. Manehna dahar lamun teh mah lapar ka cida. Lamun teh lapar ka cida mah dia lopa terus we lumpat jeung leumpah. Cog anyog dia lopa ka hiji kampung. Dia lopa nangtung mancu dina tangtungan anak netep ka kampung anu aya di dinya. Dia lopa dina waktu harita memang kurang leuwih arek tepung ka tengah poe. Dia lopa netep seukeut ka jalma-jalma anu manggul pacul buka rek init duka kakarap di sawah. Tapi lamun dititenan tina bajuna anu kalotor pasti tos di sawah. Dia lopa nangtung mancu dina tangtunganana. Sedangkan jalma-jalma anu ngaliwat harita neuteub seukeut ka dia lopa salantaran dia lopa mangrupakeun jalma wanoja anu geulis rancun tur anyar pinanggih datang ka kampung eta. Salah saurang bapak-bapak harita nanya ka dia loka, anu kaparengan bapak-bapak teh ngaliwatna ka hareupeun dia lopa. Nuju naon geulis? Nuju milarian naon geuning? Nuju milarian warung, Pak. Cek dia lopa. Manehna aya mah dae ka warung sabab manehna dibere duit ting sabaraha ku Kisumarna. Kisumarna anu memang haat nyaho dia lopa teu boga duit. Dia lopa ge geus nyaritakeun yen manehna cicing di lembur atanapi di pileuweungan. Anu teu anu tangtu teu boga duit kan pedah teu diomongkeun saha guruna dia lopa. Dia lopa dibere duit rek init ku Bah Sumarna. Sanajan nolak dia lopa tapi tetep we Bah Sumarna nu maksa nu antukna dia lopa narima ngan teuing sabaraha eta duit jumlahna dia lopa oge teu ngitu. Bade milarian warung. Oh, warung tuangeun mah teu pali ditu ja Neng geulis. Tuh itu geuningan tuh tanyakan tah aya tanyakan dina tanyakan eta pas datarna tadi dinya warung teh warung tuangeun tapi nya kade nya Neng. Margi nya kitu seueur anu sararumping kadinya teh jalmi-jalmi nu asing jawara gitu. Kada hati-hati dinya mah boh dina nyarios boh dina itu jang ieuna. Nuhun pisan, Pak. Nyantos satu pamangga abdi bade ka warung heula ieu teh. Oh mun mangga uja Neng beulis mangga. Ceuk si bapa ditabari bangut terus ningalikeun ngaleosna. Oh, dia lopa. Dina hate si bapa harita muji kana kegelisan dia lopa. Buuk anu panjang ngagebay. Saha cenah ieu budak teh meni geulisna kerahanan. Tapi kunaon leumpang sosoranganan. Nah teu melang atawa memang teu nyaho. Di luaran loba jawara anu gararaga sakti anu jarahat. Ceuk si bapa harita bari ningalikeun dia lopa nu ngaleos init. Sedengkeun dia lopa anu leumpang ngalenghoy. Lain ngalenghoy leuleus teh memang adatna kitu. Ya lopa anu leumpangna lir ibarat macan tenangan. Jog ka tempat anu dituduhkeun ku si bapa teh ya. Barang kadatangan dia lopa sakabeh jalma nu neuteub. Nu aya di warung harita menikot ngoncorong narareuteub ka dia lopa teu kiceup-kiceup. Lantaran ngarasa aneh wanoja geulis rancunit wanian datang ka eta warung. Sadaya ge nyaho di eta warung teh tempat ngumpulna para jawara, para jago anu memang sok sering aya di eta pitempatan. Dia lopa anu diteuteub harita hare-hare we. Dia lopa langsung uluk salam ka nu boga warung. Sampurasun. Neng aya pikeun sawi naon bade tuang atanapi? Hoyong tuang, Pak. Oh yang tuang mangga tuh sakedapnya ya antosan. Mangga calikeun Neng mangga. Gek dia lopa harita diuk dina bangku anu masih kosong. Sedengkeun jalma-jalma anu aya di gigireun dia lopa harita ngareret. Selengseng ka ameu dia lopa anu seungit nakeranan. Padahal dia lopa tara make minyak beda jeung zaman kiwari anu sok pamahal-mahal minyak. Dia lopa anu harita cicing weh melenguk nungguan sangu anu can dibere ku si mamang ke diladangan keneh. Salah saurangna harita ngadeuketan ka dia lopa eta jalma teh
katingali buukna anu jocong, irungna anu katingali deplek, jeung kumisna oge meni katingali baplang nakaranan ai panon meni bolotot. Eta jalma teh nyingkahkeun babaturanana anu deukeut dia lopa. Jika awas ka gigir heula aing rek diuk di dieu. Eta jalma nu diuk harita langsung ngageser we. Ya lopa anu ningali kayan kawas kitu manehna oge sarua ngageser ka sisi. Ya lopa dina hatena pok ngomong. Naon cenah jelema teh? Jika rek nyin gara-gara ka aing. Cek dia lopa harita. Neng geulis non. Bade ka mana tuh ieu teh geuningan bet asa nyalira wae. Ceuk eta jalma bari utak-utakan katingali kumisna. Neuteub ka diah lopa jika nu hayang nerekam we ka diah lopa anu geulis rancunit mungil ka tempona. Abdi juga lalana, Mamang. Cek diah lopa harita nemalan kalayan sopan. Oh. Bade ngalalana. Tika tipalih mana tuh itu urang teh. Cek eta jalma beki nanya we beki asa diangsonan ku diah lopa meureunna. Padahal diah lopa dina hati mah ngural hayang ongkek boboroloan. Sabab eta jalma teh mun ngomong sungutna kamu bobang kebeurit. Diah lopa kurtiba bisa babalieuran we airek nyingkah ngadadak. Sok sieun pajarkeun teh sopan cek diah lopa kitu. Pok dia eta jalma nanya. Neng, daripada ayeuna ngalalana nu teu puguh mah mending keneh mampir ka bumina akang yuk dirorompok akang teh asa sapuguh ge. Atuh nuhun pisan, Mang. Cek dia lopa harita beri manggut. Sedengkeun dia lopa neuteub ka tukang sangu. Tukang sangu anu kebeneran geus beres. Mangga neng ieu sanguna. Nuhun, Mang. Dia lopa kita nyokot sangu sor caina. Dia lopa nyimpen sangu dina meja. Ret ngareret ka si baplang nu tadi nu utek-utekan kumisna katingali. Mangga tuh Mamang, urang tararuang. Mangga lajengkeun geulis. Panjenkeun di kopi aing yeuh. Ceuk eta jalma ka tukang warung mari borongos. Ada tukang warung teh siga nu sieuna kerahanan harita geura giru panjenengan kopi sor dibikeun. Dia lopa keur dahar eta jalma beuki ngadeuketan we diukna teh. Beuki meped ka dia lopa. Ai dia lopa dina hatena kesel hayang nampiling we kana beungeut eta jalma anu siga kalengbotan. Dasar jalan paturak teh hidang yang batur ke dahar teh makanya sedak we hayo ye. Cek dia lopa tapi sabisa-bisa dia lopa na meper amarahna. Neng geulis bari ditami deui ieu sanguna geulis ha. Cek eta jalma bari ditompokeun ka dia lopa heo kameu ku dia lopa bau bangke orai. Dia lopa di tengah balieurkeun beungeutna sanguna ge ampir-ampiran kaluar deui lantaran ku sebelna ngameu sungut eta jalma nu kacida pisan bauna jiga nama tos ngalahakan bangke beurit jiga nama. Dia lopa harita manggut. Nuhun pisan, Mama. Cek dia lopa. Tami deui mending oge, Mang. Tami deui ieu cenah. Moal. Cek dia lopa keukeuh moal. Moal? Moal. Da kunaon make jeung moal? Moal. Cek dia lopa oge sarua di harita. Antukna dia lopa teu beak dahar teh lantaran kaganggu ku si bapa eta. Mang, sabarahaeun atuh. Naon wae geulis? Sanguhungku we. Cek dia lopa teh harita. Sanggeus tukang warung utang itung tai lutung harita. Nu saterusna dia lopa mayar. Ieu angsulna tuh geulis. Dia lopa harita nyokot eta angsulan. Mohon mangga tuh nuhun pisan. Cek dia lopa nganuhunkeun ka tukang warung. Mohon mangga geulis. Barang harita dia lopa rek cengkat. Leungeunna dicepengan ku si bapak-bapak anu kumisna baplang. Bade ka mana ieu teh geulis? Aparan piwarang nyimpang heula ka bumi bapa ieu teh. Nuhun pisan, Pak. Abdi rada ieu diburu-buru ieu teh. Cek dia lopa harita pura-pura.
nu padahal najis nakaranan kudu nyimpang ka jalma anu goreng patut modal manehanana. Disidik-sidik ku dia lopa. Nah beungeut teh pasagi siga dolken kitu cek pikirna. Dia lopa harita ngabalirkeun beungeutna nu saterusna ngalengkakeun suku nu maksudna arek ngaleos. Gerebek deui harita dia lopa dicepang leungeun ka tuhuna. Bade ka mana ieu teh kumaha ieu teh? Calik Pak. Ambil bujang-bujang buku teh. Cek dia lopa harita. Kadieu heula. Dia lopa harita dicentok leungeunna. Telenyang dia lopa harita nalenyang atuh. Kabawa ku tanagana ku eta jalma. Lu dia lopa diuk dina pelbalahunan eta jalma. Dia lopa geuat guragi runangtung harita. Kunaon sih teh? Cek dia lopa harita. Geus ciri khasna ihdut teh. Geus pasti. Dia lopa nangtung sedengkeun leungeun katu eta jalma langsung lewat kana cangkeng dia lopa anu leungik. Dia lopa anu ngarasa dirina geus dikurang ajaran kawas kitu ku eta jalma. Sakolebat harita dia lopa nyintrek kana pelebah leungeun anu meulit kana cangkeng manehna. Hiuk plak yedaw. Eta jalma langsung ngagoak bari ngerepeng lantaran karasa peureus jeung nyeri kana sasakelan sintrekan dia lopa. Pala mitra kaum dangu sadayana. Curilat dia lopa harita ngacurilat ngajauhan eta kasih jalma bewos teh. Dia lopa nangtung mancu dina tangtunganana dina tetepan anu seukeut nakaranan. Pok dia lopa harita ngomong. Anjeun geus kurang ajar wani-wani ka. Ulah kurang ajar kawas kitu. Hayo. Lamun arek kurang ajar. Geura imbangan ka ulah. Deuh, ka ulah anu ngaran dia lopa. Cek dia lopa harita bari nepakan dadana. Dia lopa. Ulah dia lopa. Hayo, maju. Cek dia lopa harita nangtang bari ngagupaikeun curugna nandakeun nyepelekeun ka jalma anu bewok. Si jalma anu bewok harita rura tereret ka kenca ka katuhu ka babaturanana. Sia kunaon make jeung jaradog wae si teh. Tewa kita sidah lopa euy. Jalma anu opatan harita langsung tinggal rajleng ngariung ka dia lopa nu nangtung mancu dina tangtungana. Arek lompat ka mana ieu teh geulis? Ya lopa harita teu ngomong, kur tiba panonna we nuruna trinat harita ngareretan ka sing sajalma anu aya di sakuriling manhanana. Urang loba ngomong. Hayo maju. Cek dia lopa harita bari sat. Dia lopa harita nu ngagunakeun sebagian aji bangotongtong jurus-jurus anu mati. Ilmu buhun anu dipimilik ku manehanana. Gebeg sararea harita ngagebeg sabab jurus dia lopa anu aneh. Sukuna ngangkat ka luhur sabeula. Sedengkeun ari leungeunna meber duanana di luhur. Palebah ramo-ramona harita katingali jiga patukan manuk anu siap matuk kana tarang manehanana. Tapi kituna teh dina hate maranehanana pok ngomong. Jurus naon cenah ieu teh ya jiga pepatong rebeh ieu. Ceuk eta jalma ngagerenang ka baturanana. Montong didadegeun sia, tewak eta mah aduh. Nah, teuing ceuk si bewol karita. Atuh cerelat-cerelat. Jalma nu opatan harita ting cerelat maksudna arek newak kana awakna dia lopa. Nu saurang rek newak kana leungeunna, nu saurang direk kana sukuna, nu saurang dipasti kana cangkengna. Barang harita jalma-jalma anu ngagunakeun leungeun-leungeun anu hariras rek nyewak kana awakna dia lopa sakolebat dia lopa harita najongkeun sukuna dipurilingkeun harita ti luar ti hareup nepi ka tukangna. Kieu geduk das dubrak. Ya lopa harita anu ngahajar anak buahna si bewok ngeunaan kana awakna ting carungkelna ting garwakna anak buah si bewok harita ngagaloler lantaran kena ku tajongan-tajongan dia lopa nu ngandung aji tanaga jero anu hebat. Dia lopa nulak cangkeng bari neuteub ka si bewok. Mana? Kudu sakitu kemampuan teh? Cek dia lopa harita bari neuteub ka si bewok. Si bewok lain deui kagetna barang ningali gerakan dia lopa nu kacida pisan cepetna dina waktu anu singkat anak buahna kabeh geus ngageroler. Urang aja. Teteh lah geuningan sia teh geuning jawara euy. Aing ye si bewok. Sangareupan heula euy. Curilat. Si bewok harita
ngacorilat ngadeukeutan ka dia lopa nu keur nangtung mancuh tina tangtunganana bari nulak cangkeng. Ulah kudu hungtu. Ayo. Cek dia lopa harita nangtang. Eta jalma anu ditarempokeun ku urang warga didinya. Beki loba we ngantukna eta warga didinya teh ngariung. Lantaran hayang nyaksian tarungna karaman balad si bewok. Ngahurup ku sababaraha urang hiji wanoja anu memang geulis rancunin. Si bewok harita beureum beungeutna. Dirpeusi atah beuleum ngarasa dihina ku dia lopa. Ningali ka anak buahna nu ngalalempreh teu walakaya keuna ku tajongan-tajongan dia lopa. Pok dia lopa harita ngomong. Ulah kelas cangegan. Ulah hak polohok kawas kitu, ha? Hayo. Wani teu? Cek dia lopa harita. Lamun teu wani aing rekinit. Dia lopa harita geus ngalengkahkeun sukun. Urang ajar sia ngahina ka aing. Sabrut. Si bewok harita nyebrut ka dia lopa. Bereupna anu bunter harita ngarah kana palipisan dia lopa. Anu kakarap malik arek ngalengkahkeun suku. Tapi aneh. Barang harita pereup geus arek nepi pisan kana palipisan dia lopa. Sakolebat dia lopa harita ngakieukeun awakna ka hijir bari luncat ka tukangeun eta jalma. Ceprot ceulina harita sintrek ku dia lopa. Jauh. Eta jalma nyekelan ceuli bari dongko. Barang keur dongko kitu harita cungcurungan ku dia lopa tadi tanyong. Yubrak. Aduh, solonton kubrag. Eta jalma langsung ngekubrag. Nyuuh kana solokan warung. Atuh puguh we beungeut eta jalma pinuh ku leutak sajabaning boti kotok. Jalma anu aya di sisi warung kabeh saleuseurian ningali tingkah eta jalma anu amek-amekan teu puguh bari jeung miciran leutak dina babah beungeutna. Bangsat sia kurang ajar. Cek eta jalma berulah teret ka kenca ka katuhu salantan solonton jika anu keur mabok peuyeum. Dia lopa ningali kitu harita nyikik seuri. Sakitu kemampuan teh. Sakitu kemampuan teh. Cek dia lopa di tengah degeutan ka si bewok. Barang keur kitu si bewok kakarage mukakeun panonna. Cetrak. Loba tarangna harita disintel ku dia lopa. Dia lopa anu nyintrek harita ngagunakeun aji kasaktena. Tangtu tumerapna ka si bewok harita ngalengak ka tukang. Barang keur ngalengak ka itu harita gadona dicabak ku dia lopa. Nu saterusna godegna jeung jangotna ada dicabut sekaligus ku dia lopa. Berat ngajak. Eta si godeg nepi kemuter harita jiga pangal ngarasa linglung jeung nyeri meureunnan ai godeg dicabut mah setangtu we. Linu karasana. Hampura euy. Cek dia lopa corelat. Dia lopa sakolebat harita geus ningakeun eta pitempatan. Sedangkeun si bewok jeung anak buahna nu rincuh harita sarua manehna ge kalalabur. Lantaran era ku orang kampung jeung sieun diwalaka di kumaha-kumaha ku orang kampung ningali manehana nu lemah. Warga pabeja-beja ngaran dia lopa dina waktu anu sakolebat harita geus nepi ka mana-mana. Jadi omongan para warga hiji wanoja geulis anu ngaran dia lopa memang keur ngajawara dina waktu harita. Hiji jago ngora, hiji jago awewena. Nepikakeun ka mana-mana. Dia lopa anu kabur harita ninggalkeun jalma nu geus elehna. Mung neruskeun mung ditongton ku pala warga. Sanggeus jauh ti eta kampung dia lopa harita langsung eureun. Eureun di hiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun salah sahiji tempat anu disebutna ku urang dinya mah mangrupakeun karamat. Loba tatangkalan anu bararadag di tepi tempatan teh. Monyet-monyet meniting guntayang. Maung jeung sasatoan anu lainna oge dina waktu harita memang loba. Ya loba kerung sebab manehanana leumpang teh lain nuju ka pilamuran tapi nuju ka pileungan. Aing salah jalan deui teh. Kudu kemana atuh? Cek dia loba harita ngaran eureun sebab jalan anu dituju teh kalah ka tengah leuweung initna. Beki jero dia loba asup ka tengah leuweung jalan teh beki eueuh. Meureunnan jalan eta teh kur jalan peragi ngalasuluh eta jalan peragi naon. Wantukna dia lopa nangtung mancuh dina tangtunganana. Barang keur kitu kadaenge ku dia lopa aya nu seuring ngagagak. Wanoja. Rek naon maneh ulal elol ka beula dieu.
ieu mah lain jalan keur manusia. Leuwih hade anjeun balik deui ulah neruskeun ieu perjalanan. Dia loba nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub seukeut. Kahiji tangkal anu oyag-oyagan, eta tangkal teh mangrupakeun tangkal cayur anu kacira pisan gede. Dia loba harita kerung, sabab kekara harita manehna ngadenge sora anu tan katingali, tur ngabejaan yen ulah neruskeun perjalanan. Sering manehna oge ngadenge sora gaib kitu mah tapi teu ngabejaan kawas kitu. Dia loba harita ngagorowok ngagunakeun aji kasaktena. Hampura kaula geus datang ka ieu tempatan. Saha anjeun teh sabenerna? Naon maksud anjeun ngabejaan ka kaula? Ulah saksena, ulah loba omong jeung carita, ulah apal tur wawuh ka anjeun, wawuh ka guru anjeun. Tumutkeun parentah kula, tinggalkeun ieu pitempatan. Sabab ieu pitempatan teh teu cocok ke anjeun. Buru-buru tinggalkeun ieu pitempatan ulah nepikakeun aya bancang pakewuh di ieu pitempatan. Ulah teu ngaharepkeun anjeun cilaka. Dia loka sajongjongan harita kerung. Nah benar, nah henteu. Tapi lamun teu bener keur naon eta jalma ngabejaan sagala rupa kamanehana. Nu antukna dia lopa oge sadar yen manehna memang aya di tengah leuweung. Nu hartina manehna kudu ngagugu kana naon parentah eta jalma. Lain ku masalah sieun eta kumahana, tapi na oge keur naon keur dia lopa manehna urusan make jeung aya di leuweung segala. Wantukna dia lopa harita notolkeun indung suku blesat, dia lopa ngeblesat ninggalkeun leuweung kenggong anu disebutna leuweung karamat di dinya. Dia lopa harita reg eureun di hiji parapatan. Iya merenjalan aing teh, nu tadi mah memang salah. Cek dia lopa harita. Nu saterusna dia lopa leumpang ngopai jalan satapak. Anu memang ngajugjug tur anjog ka hiji pilemuran. Ya lopa senggeus aya di pelemuran harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Hayam jago kadaenge ting kongkorongok di kajauhan. Me saruat kadenge ting berere. Dia lopa harita terus maju ke tengah kampung. Katingali di kampung loba nu darariuk, loba anu ngadarorongeng beureunan, loba oge nu selisiaran antara awewe jeung awewena atawa anak jeung indungna atawa nini jeung anu jadi incuna. Dia lopa harita nyimpang ka salah sahiji imah anu katingali aya dua jalma awewe anu keur sisiaran. Sampurasun. Cek dia lopa harita bari rengkuh. Ampes. Bade kasahan neng. Cek ibu-ibu harita anu buukna masih kena diacak-acak anu jadi incuna anu ka anakna. Punten ieu teh. Terasna ka mananya daerah teh? Jalan anu ngebat ka ditu teh ka palimana? Oh. Neng teh ngawitan panginten ka daerah dieu nya. Sumuhun tuh mah. Ieu teh terasna teh ka daerah Cicabe ja, Neng. Cicabe. Mohon. Mangga atuh sinang heula ka dieu cai-cai heula. Hatur nuhun pisan. Mangga sok cai-cai heula di dieu mangga. Sok. Cek si ibu harita maksa atuh teh kumaha. Dia lopa oge nu kabeneran haus, harita manehna geek diuk dina gorodog. Inu eta si bibi-bibi langsung asup heula ka jero imah, beri mawa teko disimpen di dinya. Mangga gelis teh mangga caina. Isah. Mun mah. Ka dieu ye aya ieu ya can, nanti cau teh bawa ka dieu. Nya mah. Cek Isah tetelan anakna anu tadi sisiaran teh. Langsung keluar dari bari mawa cau disimpan dina sair eta cau teh. Lain dina piring tapi dina sair we. Eta cau teh aya sabaraha turuina mereka pada rencingna kerana di kampung beda jeung di kota karena repeng cenah. Majarkeun teh kolot cenah. Ai pas dibuka kesed.
Didinya mah henteu mari bararencing cau teh mari bangun anu arah ramis keranan mumutan. Neng ya cawuna neng itu namina teh cawu nah itu cawu nangkar gitu cawu naonnya cawu jabulu amun cawu jabulu itu sok kira oh atuh ditampi pisan mangga sok Harita dia loba minum sabarargot keur puguh haus bisa terus camuy dan ngadar cau sanggeus beak cau harita katingali dia loba seger lantaran memang eta cau mah mawa nambah tenaga. Ari teh kampung naon atuh nenek mah ya teh kampung teh cenah namina teh Cinteh geulis oh Cinteh aya nami Cikecap henteu atuh aya Cikecap aya ge Cinteh we jeung Ciwadun ka ditu nama parinten bumi nambah saro teh palidinya teh dukun yang dukun lintuh teh geuning dukun lintuhnya penyakit matu neng teh di mana teh ayu teh abdi mah tebih mah oh bade ka mana tuh maksud itu urang teh abdi teu puguh nuju ngalalana mau nuju ngalalananya teuing nah mati wantunan atuh meni nyalira kieu pangingan hina mudahan kitu teh geuningan seueur karaman Cek si nenek harita antukna dia lopa oge harita ngobrol ngaler ngidul nanyakeun itu nanyakeun ieu ngarasa deukeut we teu puguh nama harita ka si nenek nu aya di eta tempat.